dupi Quran anu genep ribu genep ratus genep puluh genep ayatnya disingkat jadi disebatna Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah disebatna Umul Quran. Disingkat deui Al-Fatihah teh jadi surat Al-Basmalah. Tah bismillahirrahmanirrahim teh singkat ayeuna mah jadi 3 B Sin Mim. Kumaha panggihna tinu bieu bismillah teh disingkat gubran deui aya katerangan man aropa nafsahu teh jadi maksudna kumaha saha anjeun teh sabenerna atuh cobi mun manusia geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina saha anjeun teh anu mana tah anu salilana ngabdi anu mung dibohongan anu aya di awak maneh saha geuning teu ngabogaan naon-naon kaula teh tah geuning gubrag we la haula wala quwata illa billahi alil adim dek boga naon manusia naon rek diaku ku manusia teh nepi ka mak harta kakayaan dikumpul-kumpul di luar negeri di dieu nanaonan teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mahesa The Family, di mana budaya tetap hidup lewat cerita, tawa, dan suara. Dari lembah sejarah yang dalam, dari warisan budaya yang tak lekang oleh waktu, hadir seni yang hidup, lucu, tajam, dan penuh makna, yaitu wayang golek. Di sini sang dalang bercerita, tapi wayang yang menyampaikan. Yuk kita simak cerita selanjutnya berikut ini oleh dalang almarhum Asep Sunandar Sunaria. Prung Unirahangan dika de buah ati kemang soca mustika kula di pewenangan anu payus di piagul kalayan di pilus anaki pandu iap kadieu kaharep kepinoda meramate waji putra pandu nampi kana pembage kalayan nyuwun katampi semah pangabaktus kuhunyuk panjenengan ramate waji pujastuti hidup ditarima kudua leungeun kensa katuhu simpen pulungi ati pundi hing mastaka kalihna ti eta aya pikersaan naon purwa panjenengan Ramade Waji kersani malan ke heula kahareup Semar kapayun Kang anu aya anak nampi nuhun laksa ketika pinggakan kana naon rupiah pembage nu kalayan ngahaturkeun semasungkem kahuyuk panjenengan Gusti Prabu manawi bahan katampi ditarima kahuyuk juragan Anom nuhun Kang kalihna ti eta bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologog sareng sajabina malum anu kurunyungna oge ti kampung dongkapna ti padesaan mucenghis jisim abdi ti pakemitan bilih ayat cara nu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan hapunten bilih teu sapuk sareng mamanahan urang saling maklum Kakang Semar sumuhun ajrih jisim abdi teh ieu teh tara biasa nampi panyaur asa rumpang jisim abdi teh nun tetegeun ieu karaton teh nu anjeun lain anu kaula milik sararea nuhun atuh nun kalayan aya pikersaan naon atuh purwa panjenengan kersani malan teh kieu cobi kula
disaur dina waktu nak diundang dina mangsa nak diangkir dina wanci na teh memang aya hal-hal anu diharapkeun. Ayeuna geus ompong, buuk hideung geus saramang bodas, tanaga geus ngurangan, pikiran oge geus loba ngalamun. Nyaeta nyawang kanu bakal kaalaman sabab hiji waktu manusia bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana. Nyai kahoyong masen ulah waka eta macet ukuran nafsu. Jadi saat sana kaula mulang nak ka alam asa mulih nak ka jati teh moal melang ninggalkeun seug upama nu jadi anak geus pepak pinuh ilmu jemar panalar sugih ku pangarti. Nyaeta pangarti ilmu teh keur amalkeuneun bisi diparengkeun hidup neruskeun karajaan ama nyaeta pikeun nyaosan ngemban amanat penderitaan rakyat. Jadi moal melang seug upama hidup geus eusi malang sedengkeun teu gampang dina mangsa ngeuyeuh dayeuh ngolah nagara teh teu enteng. Pasti bakal rupa-rupa gogoda jeung jama anu aya di negara astina teh moal resep kabeh. Nyaeta setiap kajelema loba nu mikaresep teu anggang tinu mikangewa. Sanajan kaeta jelema loba nu mikangewa pasti moal anggang tinu mikaresep. Tah ai keur nu ngewa sok nyieun rupa-rupa jalan supaya urang ti gubrag wibawa jeung komara leres rupa-rupa cara malahan 1000 hiji jalan pikeun ngagubragkeun urang sanajan kasalahan saeutik oge sok digegedekeun. Ta eta datangna ti nu ngewa memang eta soal kawajaran. Wajar ai di dunia mah. Di dunia wajar kajelema lamun mikangewa sabab teu anggang teu mikaresep teh naon sababna da makhluk pangeran kula. Ayeuna lamun diukur ku kanyataan tong boro ka kaula ka pangeran oge kanu nyiptakeun bumi langit sawarga neraka eueuh nu percaya kabeh. Eueuh anu nyemah kabeh ka pangeran, eueuh nu taat kabeh ka pangeran. Aya nu nyemah kana panon poe, nu nyemah kana kayu, kana batu. Malahan aya oge nu kana roti. Dijieun ku manehna, sangeusna dijieun tuluy disemah. Jadi sinetna entong boro ka kaula salaku makhlukna pangeran ka pangeran oge eueuh nu ngaku kabeh, eueuh nu taat kabeh, eueuh nu percaya kabeh. Dantos lares. Ngan parendene kitu urang cing bisa nakisna naon modalna. Cobi. Mengpeung hidup ayeuna can diistrenan jadi raja di negara, geura prakteangan ilmuna. Ilmuna kapamingpinan teh kumaha sedengkeun setiap jadi pamimpin teh kudu leuleus jejer liat tali ipis lapis kanal tapel landung kandungan jeung laer Aisyah. Laras. Di mana-mana urang nyarita teh kudu nete taraje ning sakamalan nung tiklari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit jeung ngalak menta. Ieu leres. Oh jadi tuang putra teh bade neraskeun salira rupina jadi raja di negara. Iya. Moal disebat nepotisme kitu.
kumaha Semar sen bilih maklum tinu ngewa teh nah moal disebat nepotisme tuang putra dijadikeun raja. Alus Semar kula alus caritaan Semar teh memang keur mah aya hakna deui Semar nyarita rakyat sok salurkeun aspirasi teh. Malahan sapinuhna kedaulatan teh aya di tangan rakyat. Ya, laras alus. Ngan kaula dek ngajawab, saya disebut nepotisme teh aya dua alternatif. Aya nu positif jeung negatif. Sumuhun aya nu positifna lamun nu jadi anak geus ahlina teu naon dijadikeun oge jeung teu ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa, malahan nguntungkeun ka nagara jeung ka bangsa, malahan mawa bagja ka balarea. Teu bisa disebut nepotisme anu negatif. Oh kitu. Sabab dina widangna pangeran oge geus merebeja lamun nitah kudu ka ahlina. Lamun nitah lain ka lain ahlina tunggu karuksakanana. Kateranganana nya. Tah lamun ngajadikeun anak anu datangna tina nyaah sanajan anak teu sakola oge der dijadikeun pamimpin. Bari jeung lain ahlina bari jeung teu apal dina widangna der dijadikeun malahan ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa ta eta anu teu dipiharep ku sararea teh. Sumuhun ari kitu mah nu jadi anak geus pinuh ilmu jemar panalar sugih ku pangarti ilmu kapamingpinan jeung sajabana lahirna batina empek teh teuing. Malahan rakyat oge moal nyarita lamun anjeun nepi ka mawa bagja ka nagara jeung ka bangsa jadi raja. Sumuhun leres. Ya, timalan. Sabab ari pamimpin teh hiji nyata kudu bisa napak di sakabeh golongan. Ulah aya pamilih sistem jeung ulah aya berat sabeula. Kaduana kaamak raja ulah dibabawa kana kaamak pribadi. Kaamak pribadi ulah dibabawa kana kaamak raja. Kangewa pribadi ulah dibabawa kana kangewa raja. Cing bisa memisahkeun mana raja mana pribadi. Oh sumuhun ngartos. Nya. Laras kaula nu ieu anu diharapkeun ku kaula. Kaula boga anak 3 nu panggedena dek dijadikeun raja teh sabab teu minuhan kana syarat-syaratna. Sabab nu panggedena mah dastarata lolong matana. Oh jadi anu buta manu lolong mah tidak memenuhi syarat. Iya. Oh sumuhun saya. Iya makanya tak anda si dastarata mah teu bisa nenyok. Kolong otot leres. Ari dek ngajadikeun si bungsu si Widura aya eta mah pokal teuing ngomongna teh. Hareup teuing ngomongna, pokal teuing ngomongna, jeung can aya jasa geus pertengtang ngomongna teh. Oh, tuang putra anu bungsu Widura. Iya, sumuhun. Sabab si Widura mah loba capek wungkul.
lintang ti hidup anak ama anu panengah pandu jung gerak lumaku bra gerak lumampah jigra ini teangan ilmu panemu jampe pemake ulah ukur ti kaula unggul. Ieu mah kanyataan sorak raya teh ayeuna geus tamplok ka hidup. Nu matak ama dek seren sumeren oge ka hidup sabab hidup teh geus loba kahadean di masyarakat. Wah. Tapi no damel kaula nu dianut ku masyarakat nanging rupina dina danget ayeuna mah putra teh teu acan sangem heuh ari ayeuna mah engke ka hareupna ayeuna mah ngelmu we heula pilarian we malahan aya jalan komo mentas naon ama teh kalengitan kitab teu aya ku kupingan teh nya kamana nun leungit Semar tina lomari aya nu kitu teh jelemana keurna nahaun cenah deui jadi anjeun bakal salamet dunia akhirat lamun anjeun sumener kana eta kitab timalang leureuh ta eta kitab teh kitu oge lamun ditalaah kitu oge lamun sangeusna dibaca dipigawe diamalkeun ulah dijieun isim leureuh ta eta kitab leungit wayahna teangan dina lebah dieu ama dek mancen odek mentes kanu jadi anak teangan kitab Semar ulang wayahna bantuan bawa neangan eta kitab nu jadi anak oge Kakang Semar omat ieu anak kaula pandu lamun teh mah salah bejaan ulah asa-asa ulah dumeh kadunungan salah der diantep nya oh sae panggageuingkeun hatena lamun manehna poho mangga diestokeun pangelingankeun sanggup atawa henteu pikeun neangan eta kitab sadia tanaga jeung pikiran bujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati ge kasangakeun ama ieu teh memang hiji keur kapentingan pribadi anjeun eta kitab teh ngan kaituna sabenerna mah mangpaatna mah keur sararea laras keur kasejahteraan sararea nagara jeung bangsa sadayana leres sanggup sangem aya eta kitab teh hartosna pituduh di jerona teh pituduh anu ulah dimangmangan deui pituduh ieu dupi eta anu dituduhkeun ku kitab teh mana sakur anu nenyo jeung nu katenyo eta anu dituduhkeunana maksudna pokona lamun hayang nyaho eusi kitab kudu nyaho eusi Semar Badranaya nah kainya sih naon maksana pokona keuneng keke meureunan tatelepek spandukna nah da jisim abdi majalmi biasa sih nya jig kira teangan eta kitab unyuk sumanga kedah ngidul ngaler ngulon atana pingetanna ama ngidul Kakang Semar anom urang pilarian eta kitab oh sae mangga wayahna we tuang putra asta jingga dawalas canak mak kan tenan bra gira lumampah jung gira lumaku jigra ini gira bebeja heula ka inung hidup ka lanceuk hidup
ka para pini sepuh karaton penta restu naku hidup unjuk sumangga berat wayah nawe barengan Kakang Semar. Oh mangga. Mudah-mudahan tiasa kapenak eta kitab teh seueur. Ya, cing pangi. Sumohon mudah-mudahan bae. Malahan anjeun oge kudu bajuang kitab eta teh keur kasalamatan urang sararea. Timalan mangga. Permios we atuh jisim abdi seueur. Oh iya. Kakang ilaing pangbejaankeun tuturkeun dewek kitu nya. Oh sae mangga bulan tua mangga. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam. Dharma ukur wawayangan bae ragataya pangawasa ana sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan Raden Panu Sarengsena munut restu ti sadaryana para pini sepuh anu aya di karaton. Dah, ieu ge. Ka ibuna karakana sadayana nyaeta diantar ku restu sadayana sami lumampa anjog ka hiji tempat satengahing marga. Dah, tangtos ieu ge. Pulang urang ngareureukkeun heula cape. Oh mangga. Oh iya. Naon heula nun urang ngareureukkeun heula cape. Oh saya jang buru-buru jang. Akang. Itu hengal di sauran lah. Jajab dunungan euy. Laras. Hengal. Duh. Bedanya datang artis. Sumping artis mah beda wae. Oh. Jauh keproklet. Ya. Lan. Doakeun euy masyarakat maramena teh geus ka Juragan Panu ini teh. Laras kulan ear sadayana saur manu. Wireh Raja Astina Gusti Abiasa tereh lengser ka Prabon. Laras. Sakedap deui kulan. Ceklan dewek macing percaya. Bercanten karena ceklan akan. Moal nepi ka gagah satria piningit teh ye. Alat tarabisna ceklan akan mah. Naon heula lan urang ngareureukkeun heula cape po sae. Beuki montok we aya bebarengan wae jeung dunungan tu jelema saurang. Batur moneter teh bargang ieu mah kitu belah-belah blih-blih. Bagi genut teh. Da eta tuangna sasadunungan kedawa. Kasaha teh jang? Kanu rewog bulan. Kadieu sakedap su aya priyogi asawios cekap di dieu. Dek neungeul teh ingin nyaho. Lain boga rasa teh mon. Kawas kasasama we cucu ngisya. Pagi kan? Nya.
bade jajab tunungan milarian kitab saurna teu aya Sumuhun kula nya doana we ya piduana we ti abdi mati sadayana ai naon heula gan urang ngareurekeun heula cape dawala sumuhun sae ya naon dudukeun naon bokap urang tingali awakna nepi ka belah-belah blih-blih gitu hadapan tiba heula ge kitu na kakaran heuleu lain heuh eta we saprak kudunungan di pikanya saprak kudunungan teu dijauhan pika kitu kan atuh montok-montok peperihan urang can bisa mulang tarima ya boga kolot senang kudu atoh boga kolot montok peperihan urang anakna begang dupi milarian kitab teh kedah ka mana saurna ai kudu ka mana nama kulacan apangan kudu ngidul we cenah ka dieu po jae kadeja bakal ngaliwatan leuweung anu sanget kitu cu ulah saomong-omongna deuleu jae diestokeun ulah cing inget cing bisa pinah sai pinah tampian hirup madeuleu ulah disarwakeun jeung di lemur sorangan ieu sasangat-sangatna leuweung moal leuwih sangat tibatan sungut sia kade jaga bibir teh ulah hareup teuing cing bisa adaptasi hari adaptasi teh naon nu matak hirup kudu daek gaul ge kitu ku perpisanai babarengan jeung putra raja tiba heula tapi teu nyaho tetelepek teu nyaho adaptasi acan hirup teh nu matak aya koran teh heug baca lain didiukan nah saya jauh-jauh ditanyakan adaptasi kena koran dan ditanyakan ku ingat ponok adaptasi ingin naon gitu nu mata kudu direk gaul ge kitu hirup mah ieu mah radio TV mari sowe terus datang beritana pas dipaehan tah ku ayana berita teh urang teh nambah wawasan teh saeutik gedena boh media elektronik boh media cetak kurang teh baca meureun saeutik gedena nama pengetahuan teh dikadek sia kuing nah maka dikadek adaptasi naon jigana TV kudu dek gaul kudu dek pucu baca coba lain dijawab kalah jiji kana bucu baca tanyakeun atuh kanu itu nana tuh kanu mere masalahna asilai ada kuring mah teu nyaho kitu goblok kita tadi ya Pak naon adaptasi teh nepi kaki jo iya aing nepi ka dibeakeun ku sorangan eta belet nah anak-anakan atuh da memehes yang megapleh di mana nek nama pengetahuan dulu sedangkan negara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas nah anak-anakan teh kalah nyarekan abdi menanyakeun adaptasi agan kaula dupi adaptasi teh naon paingan da turunan ti bapana belegu kayak gini hari adaptasi teh nyaeta urang teh kudu bisa nginung ka waktu mi bapak ka zaman
cing bisa tumpa-tumpa hirup teh pinah cai pinah tampian mana waktu heureuy mana waktu dinas tah gitu deuleu teuing kuning wayang sawengi kang ayi nu sae awan kasaksi salaya mun ngemutan nu sayakti kurang mah tangetos kaharti mun ngemutan nu sayakti kurang tangtos kaharti Rena bareng Rena idam aidam nararina kang jajang sari jadi warga seni padalangan maracanto jangatikan tukur tiara aturan olehnya nunjang kana Hasanian kabudayan parajukan babarengan pacuan sewang-sewangan sing layeun geuningan jeung sauyunan lamun urang lamun urang campuran ulah mawa paket angguran si lidah paran pasakanya anggo elamu daling apa ngera
Ganira ya mimitin rayang rana mimitin rayang ganira ya lumunur mimitin rayang mandeg satengah king marga mandeg satengah king marga terus kena dihimpin nasti kersah yang witi Raden Panu kali Semar Badranaya Astra Jingga sareng Dawala nampi pancenti Prabu Abiasa riren di setengah king jalan pikeun ngareureukkeun capek kuniraha ngandika parantos pepes kesang panginten karinget agan sareng kesang abdi tangtos jalan deui panginten memang cepot wayah nawe maneh ulah arajeng subaha pikeun marengan kaula ngangge sasauran kitu agan teh kewajiban abdi salaku pawongan agan moal bade ngijing sila bengkok sinemba ngangge sasauran kitu agan teh sayogi sanos dugi ka mati ge abdi tanaga sareng emutan kasangakeun jisim abdi teh sen parantos buleud tekad teh pikeun nyarangan agana ngangge sasauran kitu layan kaula teh asa dibere PR ku Kangjeng Rama Kang dipasihan PR kumaha nun wayana nguping kasauran eusina eta kitab teh cenah di Semar kitu maksudna tapi ayeuna kaula teh panasaran mentas supaya pedar bejer beas ulah di dinding kelir genang siloka geura pedar sacara basna naon eusina eta kitab nu sabenerna walah sumuhun eta teh pituduh nun firman-firman Allah anu ulah dimangmangan deui kitab anu kapungkur kantos diaos teh apa teu aya sauna leungit cenah jangan
nya abdi kantos maca kapungkur teh neme dugi kana wabil akhirati hum yuqinun sakit tuh oge nya ai Fatihah mah jeung eta alif-alifan apa harita teh nya karek kana alif-alifan unggul katalaah pisan ku abdi ngan eta teh jeung amalna ulah dibaca wungkul naon daya hartina teteh nya cenah aya eusina teh ieu aya di bapa maneh cepo dah eusi naon bapa mada di eusi teh patuanganana panginten ulah cobi guar naon teteh eusina ai murang kali ngartos saur Kangjeng Rama sateuacan kaula mios tadi eusina eta kitab teh cenah wujud Semar Badranaya ti mimiti kuncung nepi ka ngaran cing geura guar dina waktu ayeuna meungpeung kaula narima hatena jeung pikiranana sabab tanda tanya kaula pangih oge kitab aya teh nyaho eusina mah keur naon sok atuh kanya Pak saurkeun jelema bulat kitu nya lain si eta mah deui ka kolot tah ya di si abdi mah teh aya hartosna mung aing Semar mangaran seun kaula percaya yen anjeun cenah ieu mah hirupna anjeun teh tibeh ditu keneh di zaman aki buyut baung jangawareng udeg-udeg kakay siwur marahan dina zaman Ramayana ge anjeun geus aya numutkeun beja tinu menang dipercaya dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye Kakang Semar geus kumeunang di dunya naon joseri we nah batu kungsi beye paribasana meureun eta ge cenah akang aing hayang sirina teh batu masih kena beye paribasa nah tadina peuyeum gitu batu teh si cing atuh tong heureuy cepot hae punten agan nya atawa nyingkah we kitu sakedeung moal sok mangawe di dieu tongan tegan wae atuh aya disingkahkeun mung sae ku jisim abdi di guar ayeuna nanging aya syaratna teh naon syaratna teh agan ulah ngange-angean coba monya kudu buligir sih monya ngadengekeun kudu buligir kudu ulutudan buligir teh anu dimaksud kumaha ulah ngange-angean baju ieu sanes baju nu mana baju tinu sanes pamadegan tinu sanes mangga kosongkeun heula dina diri agan margi moal tiasa eusi upami nyanak gelas anu eusi moal tiasa kaeusian upami nyanak wadah anu eusi bahekeun heula welana kosongkeun heula we jiwa bersihkeun heula neme bisa ngemkeun wah pati-pati nyarita kitu lamun eueuh sabab kan tenan naon sabab bilih bentrok pamadegan di mana agan pantos ngange-angean tinu sanes engke pagedrug engkena tina model paham kieu mah kaituna bakal aya hal-hal anu diharapkeun aya mamala anu teu hade can ngarti deh ngomong bapak nepi ka ieu oh dengekeun aya ngarti mah jadi cinakna kaula teh kudu ngosongkeun heula jiwa sumuhun oh ngarti kaula Kang
margi upami jalmi parantos diansikan pamadegan upami ngadangu pamadegan ti batur teh moal narima da boga rasa pang benerna malahan sakedik ageungna upami ngadangu katerangan ti nu sanes teh kulantaran dirina geus pinuh boga rasa pinuh dina dirina bakal nganggap lain ka nu sanes malahan bakal jebeng ka itu lagi hartosna agan bakal taklid nya cu nu mawi upami palai telem kana balong uwa mangga urang sareng telemna sareng uwa hayu urang pilarian nah lauk naon anu aya di dinya ulah suudon nuduh aya lele aya mujairna tapi upami diapruh ku urang-urang saatan heula mah mangga asa daek jejeblogan we sareng uwa mangga kitu jadi kieu meureunang lamun aka deusian pamergaan kuring tidak biasana jelema masuk laku bener boga rasa pang benerna boga rasa bener cek sorangan ai mamalana jelema teh di mana geus diacikan pamadeganana lamun ku batur rek dirobah teh boga rasa dijajah dirina sanggup korbankeun jiwa tah tina bag-bagan agama makade malahan bakal make dalih fisabilillah segala kitu oh kitu nu mawi kosongkeun heula ku sae baga lajeng wae ieu pandu dina waktu ieu sasat maksad ngosongkeun heula diri dah ieu siap Kang mangga tah mangga hiji kitu kadua teu aya istilah dunungan sareng pawongan teu aya istilah dunungan jeung pawongan sumuhun margi di hadapan pangeran mah jalmi teh sami teu cacah teu menak teu pangkat teu kuring teu pamingpin teu rakyat teu nu bodoh teu nu miskin teu nu pinter rekep deng-deng papak sarua rekep deng-deng papak sarua jigra ke tanah suci teu nu beunghar teu nu miskin teu cacah teu menak teu pamingpin teu rakyat lamun geus kudu make baju kitu teh baju kitu nu barodas awan nu beunghar awas nu miskin jeung kudu buligir hartina teh baju ge kudu sarua oh nya oh kitu Kang teu aya istilah pawongan sareng dunungan bilih aya kecap anu kasar engke ti uwa teu aya istilah guru sareng murid urang disareng we diajar sareng uwa dakwah oge diajar keneh mangga siap uwa bade mangga naon nu mari taroskeun mangga eta we heula ananda ceuk batur mah diseungseurikeun cen eta buuk di tengah-tengah mun-munan anu disebutna eta teh kuncung sumuhun numutkeun beja tinu bedang dipersaya cenah ari kuncung Semar teh lobana teh aya 360 lamar aya oge nu nyaritakeun 89 lamar ayeuna mah hartina kuncung jeung eta teh naha mana nu bener kuncung leres kumarupina bodas di mana jadina di tengah mana di tengah-tengah badan agan dina ati sanubari agan geura bersihkeun mana langsungkeun kana emutan agan hartina agan kedah istiqomah anceg panceg teungut kaliduan tegedag kanginan siap wa siap kumaha eta kuncung lobana 360 lamar aya oge nu nyaritakeun 89 lamar nu mana nu bener duanana ge teu aya nu lepat sami dia kumaha bisa sami na 360 jeung 88 ieu teh kolot teh ngalilir batur wae jang cicing jang nada terlumpatan ieu oge
cepot kan pangmelikeun udud ke tujing da tebih wayahna jauh oge apalah abdi supaya nyingkahnya nepi ka tedek jempe sia nah ieu jelema biwirnanya kunaon bisa sarua na 360 jeung 88 tuh ini kita kuagan gede taroskeun palai uninga sepangna disebut sami ya dupi 360 bijina sabaraha hiji 360 jumlahkeun 3 sareng genep salapan ari sareng kosong salapan kene ai 88 salapan sareng salapan sabaraha 18 ai 18 teh angkana hiji 8 ari hiji jeung 8 salapan kene nu mawi sami lain teu sangga bapak dewe pinter matematikanya babarengan ti zaman ramaya kana kene kakara apal ayeuna ai usina teh salapan kene naon maksudna nu mawi angka salapan mah di sana kitu di sana kieu oge balik deui ka salapan contohna hiji kali salapan ari 2 kali salapan 18 hiji sareng 8 salapan nya leres 3 kali salapan 27 ai 2 sareng 7 nya Kang kaget berangkat dudungan dewek naon kaget mun cing jempe nya leres 4 kali salapan 3 genep ai 3 sareng genep nya salapan kene 5 kali salapan 5 kali salapan teh 45 aya 4 sareng 5 salapan kene 7 kali genep cicing sah coba yeuna genep kali salapan sabaraha genep kali salapan teh 5 4 pan iya 5 sareng 4 salapan 7 kali 7 48 lain tamalain kaula da eta teu daek jempe biwirna teh tong dibejaan ke marek ini-initan teh gerak kitu tara mere alas ka batur bere alas batur teh ulah yang kusorangan jadi kaciri nemongkeun teh kasulitan ati jadi kaciri we ku batur teh nya leres sanajan sabaraha kali salapan oge balik deui ka salapan hartosna teh ka 10 tunggal ngawujud dupi Quran sabaraha juz 30 sabaraha ayat cenah mah genep 1000 genep ratus genep 10 genep ayat sabaraha hiji genepna aya 4 kali genep 2 opat ai sakai Quran teh sabaraha judna 30 ai 30 sareng 2 opat 5 opat ai 5 sareng opat iya Yusua Nabi pan genep 33 tahun pan genep jeung 3 teh salapan nya Pak pek pikir ku si lain salapan
mikiran naon mikiran ieu bapak bieu salapan hade cangkanya mangga falsafah urang pan Pancasila 45 butir nya aya 4 jeung 5 salapan tuh naon hartina keke dupi Quran anu genep ribu genep ratus genep puluh genep ayatnya disingkat jadi disebatna Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah disebatna Umul Quran. Umul Quran nya ya how maneh nguping Quran teh disingkat jadi Al-Fatihah sumuhun timimiti alhamdulillahirabbil alamin inna tatungtungna aya salapan garis sojang alhamdulillahirabbil alamin hiji ta alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim arrahmanirrahim maliki yaumiddin tilu ta maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4 ihdinas siratal mustaqim 5 Syiratul ladina an'amta 'alaihim genep ghairil maghdubi 'alaihim 7 waladhdallin 8 salapan amin ka 10 nu macana disingkat deui Al-Fatihah teh jadi surat Al-Basmalah. Basmalah teh salapan engang kumas gerajang basar bis hiji dua tilu opat roh lima man genap ni tujuh roh dalapan him salapan 10 nu macana iya nya paingan dewek teu kabagean euy iya Kang dina wujud urang oge aya salapan liang ya salapan liang gitu sok hitung kuslijang panon 2 irung 2 tak jadi 4 ceuli 2 genep sungut hiji 7 nu 2 deui dihanap nya 4 sungut jeung ucapna 5 ati jeung pikirna genep otak jeung akalna 7 leungeun jeung obahna 8 suku jeung lengkahna 8 salapan saraf jeung rasana ka 10 tunggal ngawujud nyaeta wujud jeung hirupna anu ngelolana ge 8 ka 10 tunggal naon diantarana amarah lawamah sawiyah mulhamah mutmainah rodiyah mardiyah ngancikna dina kamilah jeung nuroniyah baliyah jeung nuroniyah nya 10 tuh nya tah bismillahirrahmanirrahim teh singkat ayeuna mah jadi 3 al-basmalah teh disingkat jadi 3 b sin mim bi ismi b ba sin mim ba sin mim ba'na bariul baroya ba'na teh bariul baroya Sina satrol atoya Sina satrol atoya mimna mutil atoya hartosna bariul baroya teh nyaeta nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun ai satrol atoya sin nya nyaeta nu nulungan jeung nu ditulungan ai mimna mutil atoya hartosna nu mere jeung nu dibere kumaha kaituna hayang ngarti abdi gubrah gue aya katerangan wanahnu akrobu ilaihi bin habdi warid urat beheung jeung beheungna aya antara tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui kumaha pangihna tinu bieu kumaha nu mere jeung nu bere nu mere jeung nu dibere sumuhun mutil atoya teh
Bismillah teh disingkat numere jeung nu dibere nah teu jauh gubrag deui aya katerangan man aropa nafsahu teh sing saha jelema nu geus apa ka dirina nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna tinu bieu ka penakna kumaha numere jeung nu dibere nya da teu jauh na kumaha cobi ade ku agan geura agan ngahuapkeun naon we nya minangka ngahuapkeun cau saha nu dibere sungut nu mere leungeun geuning eta nu mere jeung nu dibere teh anjeun keneh teh nu mere jeung nu dibere salira keneh ye nya Kang Satrol atoya nyaeta nu nulungan jeung nu ditulungan kumaha teu jauh geura sok agan gagaro saha nu ditulungan teh beuteung da ateu eta beuteung nu ditulunganana nya aya nu nulunganana leungeun geuning eta teh jauh nu nulungan jeung ditulungan teh ye geura sok jang silaing nyieun udud manya silaing nyieun ududna di alun-alun ai ududna di Gunung Gelis da teu jauh antara nu dijieun jeung nu nyieun nya eta keneh jadi maksudna kumaha saha anjeun terus sabenerna atuh cobi mun manusia geus nyaho ka dirina nyaho ka Gustina saha anjeun teh disebut panu eta mah ti bapa anjeun kaula teh manusia ya mana manusia teh nya ieu dadana tah mah ieu nya dadana ieu mah ieu irungna ieu panonna ceulina sukuna tuurna kanyutna taeuna di jero mah aya ge wadukna jang nya di jero mah atina babatna jantungna ye mana tuh pak manusia teh mana coba gubrag we eta rucing ti kolot putri geulis gagaweran capetang tara nyarita amis budi tara seuri berehan tara masihan upama init-initan memeh urang init geus nepi kapal tilelep ka langit kuya paeh katiisan pire mata katorekan nu penek cicing dilebak sirahna mapakan mega ongkok penek oh iya saha anjeun teh aya ge leungeunna aya ge sukuna ngaku manusia teh anu mana tah anu salilana ngabdi anu mung dibohongan anu aya di awak maneh saha tah nu mawi teu aya pawongan dunungan ge eta jeung gubrag teh ju maneh we punten oh iya nganu harti sajajar sarua sadarajat leres Kakang Semar nya timbalan mana atuh waduh geuning teu ngabogaan naon-naon kaula teh tah geuning gubrag we la haula wala quwata illa billahi alil adim dek boga naon manusia naon nu rek diaku ku manusia teh nepi ka mak harta kakayaan dikumpul-kumpul di luar negeri di dieu nanaonan teh sementara rakyat engkang-engkakan didengkek ku perekonomian mana nu rek diaku ku sia teh mana nu disumput-sumput teh ulah ini sia bahaya ieu bahaya geus naik kieu leuh kompor naik kana tarang mah bahaya we Pak ulah tarik ting Pak mesti disebut provokator Pak bebas mengemukakan pendapat di muka umum di
dibelaan korupsi kolusi yang sajabana mana nu rek diaku ku maneh teh mana gening di mana paeh mah lako jitu munapuroda ngali gincing teu sanak teh keluarga teu mangtalo teu sorenang acan naon nu rek dibawa ku sia teh mimitina ge datang teh buligir balik deui ge buligir diboehan ge kudu hirup naon anu rek diaku teh nya. Aduh Kakang Semar ayana ye naon cing non teu aya kuonagan nu mawi ulah buligir teh lain teu boga baju ngan dijual sia tengah boga naon-naon wate henteu nu mawi ngaranna ge Semar sempengangkeun-ngangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksikan hade jeung gorengna alam. Aduh Kakang Badranaya nu mawi agan bari dicalonkeun raja di nagara teh mangga cing sagemblengna pikeun kapentingan nagara jeung bangsa heulakeun tibatan kapentingan pribadi. Ai raja menganukur sababaraha periode tapi rakyat langgeng hirupna nya engke agan bakal disumpah di ungkulan kitab malah anu diucapkeun sanggup ngemban amanat penderitaan rakyat buktikeun ku agan atuh da loba janji mulu kana teh jelema teh nya aku akan membela wong cilik wah bohong mana janjimu lain membela wong cilik mereka mah mengpenan wong cilik teu aya akueun agan teu aya nu mawi agan upami ayeuna daek barang tuang atanapi maraban anak pamajikan ladang korupsi ladang kolusi sarua jeung ngaracun katurunan nu mawi jeung tibatan kitu geus sepaehan pamajikan jeung anak teh paehan sakalian jeung tibatan bakal angay-angayan maka gorengan wong tua gawe wiwitan wong enom dharma lakoni sing saha kolot anu nyen kagorengan anak insu nu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan nya leres Kakang Semar tuh cik wow gete aya akueun agan amuy teu aya akueun di alam dunya teh teu aya agan nu mawi dina rasandi atuh cing sajujurna agan kapan di dinya ge aya peri kemanusiaan aya ketuhanan nanahkeun urang teh kudu apal ka dirina yen di diri urang teh teu ngabogaan naon-naon ari manusia teh salilana sumrah jeung pasrah margi pancen manusia hirup di alam dunya teh lintang ti keur ibadah moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah ulah nyieun rupa-rupa alasan pikeun mundur tina pengabdian ulah nyieun rupa-rupa alasan pikeun mundur tina ibadah tayeu geuning buktina mah manusia teh teu ngabogaan naon-naon agan kade cing ati-ati dina nggoning bayunan negara sareng bangsa ye mah kitu sote agan nu calon pamimpin cing apa arti ketuhanan kemanusiaan jeung sajabina Loh, iya Bapak gitu ieu teh agan Kakang Badranaya ulat
yakin kakasepan kau lagi bakal bakal genti kolot sumung si horeng dunya teh panggung sandiwara panggung teh dunya teh arif panggung teh isuk-isuk ya pandirungkadkeun ieu panggung teh dunya teh panggung sandiwara diansurkeun ya dunya teh sakedap deui kiamat disebatna leres Kakang Semar nu mawi teh oge upami agan jadi pamimpin daek ngalakukeun hal-hal anu teu diharapkeun sarua jeung nemongkeun kabelegugan agan jeung kalemahan agan nya leres sarua we jeung ngaboretekeun liang taun di pasar leres temong kalemahan agan ke tapi lamun anceg panceg teungut kalinuan tegeda kanginan dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan hartina teh bangkong ngahem-hem liangna bangkong ngahem-hem liangna teu ngarti cicingjang hartina teh ieu wujud geus kakokop ku kaimanan jeung katakwaan yakin agan yakin teu kedah kompanye agan teu kedah engke ge bakal ngaleok asal bukti dina gawe dina waktu ieu nya apa tuh nya lah nya coy sakitu leres Kang jadi lamun kitu carana atuh kedah ka mana milarian kitabna syariatna eta kitab eusina mah aya di diriagan anu 6.000 600 60 ayat teh nuduhkeun ka agan saha diri anjeun teh sabenerna nu matak innalillahi wa inna ilaihi raji'un ge asa ti Allah mulang ka Allah tuh leres sakitu nuhun Kang mangga urang piralian eta kitab sareng ua tapi milariana teh initna kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah deuh aing basa kolot ngalalieur kieu lieur aing ngadengekeun Semar Eta mah kitu wae ieu neangan kitab init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah ya da lieur aing init kudu bari cicing leres lumampah ulah ngalengkah sumuhun kumaha carana urang sami-sami rap sidakep sinuku tunggal mateni bebahanan catur dria catur hartina opat dria angen-angen sir budi cipta jeung rasa mangga urang tatapa sareng urang melebu pilarian hayang jauh kalam gaib wah eta wah kula mangga yuk karasan di Palih-Tangguh aya situ Cikahuripan urang abdas heula sareng ua mangga sae dagoane pot di dieu mane mah ulah milu pot lah sabodo teuing Kasungan teh kan ngilu oge tuturkeun kolot intip dengekeun kumaha cara-carana urang teh moal kieu wae aya kolotna na anjing geus sia kejo aya se benerna teh ya mudah-mudahan bisa kepanggih cu kitab je dek tararapa bapak dewek sumohon eta dibilangnya sing engal ka pernah buru-buru panggihnya pernah aduh ya nundina sasih teh sasih Muharram laras wireh sasih Muharram teh ngawitan tahun hijrahnya 1420 nyaeta tahun Islam itu nya tahun Islam bagja pisanjang katenan hikmahna urang sadayana tiasa ditepungkeun lawung diamprokeun jonghok dipatepangkeun rarai sareng sepuh anom jelar istri sumohon laras akan dipusieun kota sareng ais pangampih papayung kota Madya Bandung Bapak Wali Kota kalih ibu miwah reng-renganana kula warga besar Pemda tingkat 2 Kota Madya laras anu dina waktu ieu urang sadayana kutiasana ditepangkeun teh memang aya hikmahna
ngahaja mapan urang nepangan sabaraha heunteuing piongkoseunana nya jeung aya milik dek maongkoh aya milik kumari akang menang sorban ti Bapak Dr. Anas Haji Cece Subrata beres kabag sosial nuhun jazakallahu khairan nasional ieu bagja euy secara teu langsung saur Pak Cece teh cing daek salat cenah sia tah kitu laras teh buru-buru cenah sia ka Mekah disebut haji na mah geus heeh pijuana we da eta rek ini teh pinuh wae acara teh teh aya diterima da duit monyanya ka rek ibadah ka benyokeun keneh ku duit heeh alah ya riung mung pulung mayunan pangung amprok jonghok mayunan balandongan di payunan pendopo saja sejarah itu kapungkur mah rutin nya ayeuna nembe deui nya ku Bapak Wali Kota secara teu langsung ieu Bapak Wali Kota teh ikut melestarikan seni budaya kita betul iya anu parantos jadi tradisional khususna wayang golek nya sumohon ceplakan kitu aset ya oge sarua sami ya ulang ku kituna atuh dina wengi ieu akang bagian ngahiburna beres nyaeta akang kawit kasumpingan Pak Haji Dadang di Cangkuang Banyaran atuh kring telepon ti Pagugum wayahna cenah kedah ngagejrak di ditu cekeng mangga ai jag-jag keneh mah ya ulang ku kituna atuh dina waktu ieu bagian ngahiburna ieu urang hiburan sarengna deui pan ieu hiburan teh dirilay ku RRI Bandung wilujeng ngadangukeun kasadayana anu sami ngadangukeun dina radiona Sewang-Sewangan wilujeng tepang sareng akang ti rombongan Giri Harja 3 kantenan di udara ieu urang ciptakeun nyaeta Bandung genah merenah jeung tumanina nya aman santosa upama dibandingkeun jeung daerah deungeun mah ketang negara deungeun aman di urang di mana geuning nu keur perang teh di Yugoslavia lu nu ngungsi ngaleut ka teu jeung kalaparan jeung naon nya dibandingkeun jeung batur mah geunah keneh di urangnya matak di lebah dia naon bari naon ge ributan keur naon gitu can nyaho arti pri kemanusiaan meureun lamun daek kitu teh nya urang teh nya komo make jeung ngadenge-denge make jeung dina surat kabar mah dewek maca teh aya tukang teluh dipaehan segala cenah bajana di daerah Ciamis mah penting ongkoh ngadenge pan penting teh di Pangandaran urang teh lin ting tadi sisi laut loba cenah tukang santet diala jeung biheunteuing nya tukang santet tak kitu eta teh keuna ku provokator teh kitu tah nya urang mah ulah beunang diadukeun da lain doma dan usuk beunang diadukeun mah doma jeung sakira-kirana sumogol keneh mah dina politik ulah pipilueun lah aja daog we anu palalinter oge karek nganukur nepi na teori wungkul da pelaksanaanna mah kieu keneh we anger geuning oh iya palalinter nyararita geuning na TV duh maka jeung aya naon teh debat calon raja segala bari jeung ngagorengkeun anu geus anjing teh tah naon atuh teh anjing naon naon atuh jeung anjing dibabawa nggak salah kitu dewek salah kasar anjing heuh aing menyaritakeun dina TV rarageg gitu anjing teh aing sok rageg naon anjing heuh geuning eta
dewek diamak da dewek maka anjing lamun manehna ngamak na kapinaon ka anjing sok bos ya teh anjing meureun kitu ceuk dewek teh tapi heueuh gitu aing menyaritakeun teh meuni rarageg gitu anjing deh gitu nya benar rarageg pada ceuk aing oge ayeuna manehna rarageg patarik-tarik kira ari rakyat engkak-engkakan mah nya harga sengek 20.000 nya sedangkeun ai rakyat mah pan ngabutuhkeun murah sandang murah pangan pada hasok babarengan ti partai itu partai ieu oge wujudkeun ciptakeun kumaha carana sangkan stabil deui politik ekonomi jeung hukum nya ulah loba syaur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata nu penting mah kenyata ieu mah anu diudag-udag kumarena teh ngukur kursi jeung posisi prek pikir benar nya nu matak aing teh sek ieu hiburan mending hiburan mah bebas lah ada dawa kayak ngagelehe akang korek hiburan kakak ngagelehe nu penting wae na mah mode urang hirup di kampung sis kamling ciptakeun cing getong ngarona naon sabab ku ayana ekonomi cing tararekel teh harga-harga nararaek teh ieu teh tensi kriminalitas teh tinggi nya meningkat teh kajahatan dina waktuna teh da lumayan ningkatna teh atuh nu matak sis kamling ciptakeun deui ku sararea nya benar ngarona jaga saha kabagian malam ieu kudu daek ulang ulet tapi kaperbah mana hayangnya konsekuensi urang salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di negara teh nepi ka lubah mana nya itu ngarona dar sia tangi sepurang lembur nikmata ya papadana ye tangi ulah sararek teuing jaring abah engko bahaga abah bobot jaring ngaronda penting ujara hempli borora aya nu nyaring batan tiris eta kapulusan si dulu ieu burukan sampai
aya papadana ya aing ngaronda mah kudu daekan atuh daekan demi keamanan Kang alah kudu giat tambah sore-sore we bener kudu giat nanging hapunten we ieu khususna ka Bapak Wali Kota umumna ka sadayana we tangtosna oge ieu hiburan teh tebih tina marganing utami gitu urang teh nya anggang tina marganing utama jauh tina alus da teu bodo-bodo acan nyangakeun sabrang salayan lebet ka cabe mah henteu nyangakeun tamih lumayan lebet ka sae mah henteu etang kula sonten-sonten tamih ngalamun tuh panai barudak baheula meuningan ai memeh sare teh make jeung hayang dipangdongengkeun heula nya ayeuna onaman loba radio ngadongeng dina radio loba baheula mah pan kolot teh dipaksa ai can dipangdongengkeun teh can sare can naik sare gitu abah pangdongeng jeung ninggang deui kanu kolotna teh cawokah nya beuki heureuy nya mode dewek baheula diwarahna teh ku jelema cawokah akang memeh sare teh ku tukang rebab da aya urang Sunda mah kitu geuning adatna teh cawokah padahal lain jorang teh si horeng adat urang Sunda da urang Sunda mah carawo geura pecakan ibu-ibu PKK ai keur ngarariung teh jarorang ngomongna teh ai mangih bonteng teh cingarakai yo cenah bari nyiwi ceu Isyah naon nyimbeb lain cenah bapana barudak meuni gede gede duriatna wonde heula atuh sia ulah waka curiga ka dewek gede duriatna komo cenah nu bapana barudak meuni panjang lalakona waktu tepung jeung emak baheula tuh kai teh cingarak kai ibu-ibu teh sing goreng ibu-ibu geus sarua we jar orang geuning nya ngaran-ngaran ta ai dongeng jar orang deui cara woka dongeng caboka model aya Pak Haji cenah keur ngabaheuhay we Pak Haji di teras malum da ai di kampung mangeuningan di buruan teh tangka buah tangka jamu teh komplit Pak Haji diuk dina kursi hoe bari buligir dengan kaos sang-sange wungkul samping pantes nya bari ngiplik ka hihidan maneh wudu daun kawung kopeah didengdekeun nya keur ngabaheuhay kitu cenah Pak Haji teh kelenteng daya budak awewe jo tereke we naek ka tangka jamu teh budak malum budak bereutara di calana budak nu sangsara ongko budak fakir miskin teu nyahoan aya Pak Haji dihandap Pak Haji teh kieu melong itu budak teh di calana nyai turu nyai kebog teh budak cenah murukana Pak Haji mun kitu turubun budak teh ka dieu beuring ngadeg-deg budak teh nyampurkeun daguan di dieu nyokot heula duit Pak Haji teh 20.000 tah nyai duit 20.000 nya bebeja ka indung maneh 20.000 beulikeun jig kana calana jero nyai diacingnya teu kenging bubuligir kitu nya mangga cenah Pak Haji orat teteh orat malum haji da apa kana bag-bagan agama ngeunaan pikih belenyeng budak teh mawa duit 20.000 jingkrak atoh malum budak nu sangsara bebeja ka indungna mak tingali di pasihan artos ku Pak Haji 20.000 keur naon kang meser acing jero dan nyai teh kapanggih keur naik jamu beureun kata ong ku Pak Haji
orat saur Pak Haji teh meser calana ai indung di panasan panas karena milik anak mikir indungna teh cacak budak nucan buluan 20.000 komo aing nu geus ramueuk panas eta ku milik anak aya kadua syukur da lamun urang memboga anak aya nomor duit kitu da salat istihoroh salat syukur salat hajat geuwat nyukurkeun ieu mah panas cacak budak can buluan dibere 20.000 komo aing geus jamrong laan we salanana teh indungna teh tah ngingking dari kala jamu api-api teh nyaho bangalik Pak Haji keur ngabaheuhay keneh terekel naik heeh ai Pak Haji cengkat beri ku mecerek nya indungnya anak orat gitu nya teuing nyai api-api ngagebeg teh mah eta mah agak ngagebegna acting turun itu turubun teh indung budak nu tadi wah cenah meureun aing moal teh 100.000 ieu sabab aing mah geus ramueuk cek indungna cek indung budak kadieu nyai tah duit 1.000 bingung tak awewe teh nah cenah disangka 100.000 teh kalah 1.000 meuli sirlet jig naon wayahna kurud nih kurud aduh tah nu mata ulah panasan ge kitu nya ai ini teh tidak panas nya nu matak dina engke waktuna nyolok teh ulah tina papanas-panas nya ulah tidak durukan panginitan tetapi lillah ya Allah bebeja kana boga ya Allah abdi dek nyalurkeun aspirasi nyangakeun kumaha pangaboga hate los kitu colok hiji nya benar nu sakitu sabaraha partai 48 partai pilih mana nu bogoh pek teh teuing eta mah kumaha urang nya dek kitu jeung kieu oge urang mah luber ieu kitu tak kitu dongeng kolot baheula mah aya deui nini jeung aki-aki keur ngalalamun kieu mikiran naon atuh berenana hor ai si aki ngalamun wae kunaon aki lain cenah nini urang teh heuh tereh paeh entong waka atuh cenah aki lain urang teh tereh paeh geus kolot jadi aki terek minta dihampura kan ini nah minta dihampura naon kasalahan aki aki teh lalaki kungsi aki teh mang nyelewengkeun kan ini 3 kali gitu eta si aki karasok kitu ka batur nya aki teh rumasa geus 3 kali mang nyelewengkeun ka batur teh ha 3 kali teh ka hiji awewe 3 awewe si aki teu sangka eta kitu kalakuan heuh nyeta nini dek dihampura moal aki ieu aki cenah heuh sarua urang ge minta dihampura nah maneh naon heuh sarua jeung aki sok mah nyelewengkeun gebeg teh si aki geus sabaraha kali ai maneh nini dan ini mah cenah kitu bartot tiba heula nepi ka ayeuna teh lamun geus kitu jeung batur sakali teh sok nunda kacang hejo dina keler kari ngitung we cenah mah kacang hejo dina keler bawa atuh cenah nini kelerna ka dieu dibawa teh pinuh eta mah euy sakeler pinuh ku kacang hejo berarti mineng beurnya jadi doraka kene sini nih aduh nepi ka kitu tah maklum aya deui budak di kampung
malum ke di kampung mapan budak teh sok panas-panas di kampung karek dahar jeung belum pedag ge meuni asa pangbeungharna tah cenah ambegan leungeun aing diambegan ku baturanna teh duh cenah euy pedak buleud cenah daharna teh batur mah tah cenah urang ge ambegan ceuk baturanna teh naon aduh pinang tongko cenah nyaho aing oge suruh saurang deui tah ambegan aduh sardencis aing nu budak hiji deui meureun era dek ambegan leungeunna teh sabab daharna unggal poe jeung kurupuk pada kurupuk mah teu kabau teu kaambeun naon-naon era cenah sumputkeun deui leungeunna teh kieu lumpat heula ka indungna mah cenah batur mah kitu cenah dahar teh jeung anu cenah urang mah jeung kurupuk di ambegan teh cenah leungeun urang mah cenah meuni pastina oge oh cenah ka dieu atuh ku indungna teh dibawa ka kamar teuing diwawalkeun kana naon jig cenah ambeulkeun ka batur ini tah cenah aing ge ambegan leungeun aing diambegan ku batur teh jamar roti meureun ku indungna teh diwawalkeun kana kep meureun gitu kana kelek begitu sia sia teh meuni katutuluyan teuing alah rupa-rupa dongengnya dongeng karena ge atuh percaya teuing dongeng lah naon bapak geus tapana geus tararapa kade ulah dikantegan ulah kaberibinan urang mah bagian tunggu aya tunggu bisa puasa ada hari niat mah erek mah ya tah henteu deh kata kuat hari niat ya Kang dunungan dewek ya Kang jeung bapak dewek dunungan belah tongoh bapak belah lebak isi ka giri di gade keur tapa melebu milarian kitab Bermujas medi doakeun kurang Akhirnya kita sudah sampai di akhir video. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.